Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah matak lamun kuari dihina tah ku jawara-jawara sacablakna ngahina ahli Allah memual gimbir saya tika-tika acan teu kudu dilawan ku perep, teu kudu diciduhan ku kiai. Allah nu bakal ngutuk ka eta jelema. Tungguan tinggal sababaraha waktu bae poe bulan tahun deukeun mun teu ringsak hujan ji itu lah sama tiba lagi tiap ngalawan wali-wali Allah mah nyanana nu ringsak ngerisak pokoknya mah tilok dilawan antepkeun bae. Emang kunaon kitu ge teu kuat nya nama loba senjatana dilawan cicing bae ngadoa ulah cuan kiai teu meunang ngadoa lantaran ngadoa batal ka kiaianana kakarak diciduhan kakarak diomong kakarak dihina nya geus ngadoa Gusti perih-perih teuing cak Allah can sakumaha sia masa kitu atuh diciduhan ge timahna teu datang-datang acan ka pipisia diomongkeun ge sia teu ngadenge sia mangan bedah kabar doang ti batur tapi sia geus ngadoa batal jadi wali aing ulah geus bae aya nu ngabejaan ka urang bahwa si anu ngomong-ngomongkeun kitu ka kiai teh anu seri bae urang oh kitu nya geus bae sungut-sungut nyana digerakkeun atuh digerakkeun ku Allah urang nang Allah atuh kumaha nyana bae geus antepkeun lulus cek Allah sia lulus ya lulus mal kebal ge diusir sia ya lulus iya tuh mantap ka Allah bae ulah mun tayang ka jelema kakarak mantap encan dikukumahakeun diciduhan ge di imana tih aing mah neuleuh kiai eta keul jasa greget jasa gila aing mah jauh imahna nyiduhan ka kiai teu datang-datang acan antapkeun ajunya nana ngomong segala anu antapkeun aya Allah ieu aya Allah mun tayang mah ka Allah ngan ulah ka ngadoa can naon encana naon mun ngadoa batal sedangkan lamun ngadoa mah diijabah atuh wali mah pan cak ieu bae Gusti coba bae teu mah dibere struk saeutik bae struk ulah antepkeun bae mah lamun ngadoana Gusti eta jelema nu ngahina ka abdi ai abdina mah dihina teu masalah tapi agama syariat dihina ku manehanana abdi teh pan dibere ilmu ku Gusti titah ngembangkeun syariat ai abdina mah mangga teh teuing sapira abdi tapi agama Gusti nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti atuh abdi mah sakieu bae mudah-mudahan bae eta nu jadi musuh teh ku Gusti dibalikeun sing jadi pelopor tah eta kakarak kiai ieu mah lain budak di masih tukang teluh di mana sih non aing hayang neluh si eta tah berget jasa aing mah jadi tokon tungtung nama kiai neluh pan eta aya nu ngandasehatan mah nya kiai si neluh ya tuh kiai ge jelema emang kiai embe wah kita akur ni kiai eta kiai teh akur ieu itu sarua lah tong kos gitu ulah kitu deuleukeun Kangjeng Nabi dicaci dimaki sugan ngalawan teh diciduhan sugan ngalawan atuh henteu keur sujud ditendenan kokotor onta sugan Kangjeng Nabi atuh henteu cek Kangjeng Nabi ge sapira awak atuh engke ge jadi kubur ieu asal awak ngahina ka agama bae ge lamun ngahina ka agama kakarak ieu mah instruksi ti Gusti Allah satungtung can ka agama mangga teh teuing Kangjeng Nabi begitu diutus menjadi Rasul Allah umur 40 tahun diberilah mukjizat ku Gusti Allah bentukna Al-Qur'anul dakwahlah Kangjeng Nabi lalaunan door to door lalaunan ti imah ka imah lalaunan mun kapanggih jeung jelema ngajak Kangjeng itulah dakwah Kangjeng diawali kulalaunan heula kebelah dieuna cek Gusti Allah fasda bima tu'maru a'rid anil jahilin Muhammad sampaikan apapun yang terjadi marah tinggal marah kehel tinggal kehel
bendu tinggal bendu sampaikan. Kangjeng Nabi langsung nyampaikan dakwahna tabligur risalah, nauhidkeun ka Gusti Allah, nganyatakeun bahwa dirina diangkat sebagai rasul. Teu pamrih Kangjeng Nabi, beurang jeung peuting terus dakwah Kangjeng Nabi. Bersiko tinggi di Mekah teh lantaran budayawan nu luar biasa di Mekah. Karakter orang Mekah teh garalak jeung garanas. Palalinter bahasana, kakayaanana luar biasa, bangsawan anu kudu dihadapi ku Kangjeng Nabi dengan modal mukjizat bentukna Al-Qur'anul. Ngajakan terus Kangjeng Nabi, mulai anu narurut ka Kangjeng Nabi, nu ngadengikeun ka Kangjeng Nabi teh ti kalangan handap, di kalangan bawah, di kalangan petani kecil, di kalangan tukang angon, di kalangan kaki lima, di kalangan jelema nu teu boga pagawean. Ilah nu mulai narima kana ajaran Kangjeng Nabi, kana dakwah Kangjeng Nabi. Tah, eta teh justru jadi pelecehan ku orang-orang bangsawan, orang-orang hartawan, ku orang-orang bangsa intelektual na tinggi. Nah ieu teh jadi cemoohan. Muhammad pangikut sia teh jelema nu marariskin, nu nuturkeun ka anjeun teh jelema nu hina. Lamun nyages ya utusan Allah pasti jelema langsung anu harerebat sarugi, bangsa nu jelema berpikir tinggi nu nuturkeun ka anjeun. Ternyata nu milu teh jelema kalangan bawah. Ulah loba omong sia mad. Mulai kos gitu Kangjeng Nabi teh. Ya Allah, iya terus bae. Udah ngees Kangjeng Nabi dakwah deui. Saudara-saudara sekalian, jangan salah supermi. Aduh, dakwah teh kos gitulah. Lantaran Kangjeng Nabi terus bae dakwah, garyeungeun pan jelema bangsawan teh. Garyeungeun pan jelema hartawan teh, garyeungeun pan jelema-jelema nu boga pangkat. Aya eta Muhammad teureun-eureun ngajakan bae, emang nyana boga naon sih? Tanyakeun. Coba tanyakeun ka ditu. Eueun nu daek nanya, kabeh ge. Jaya hate leutikna mah sieun. Sieun kabeh ge. Jol aya moy paman Abu Jahal. Cukup bujal cukup. Eta lo aing Muhammad ngajakan bae ngimankeun ka pangeran teka deuleu pangeran ge. Majar teh nu nyieun langit jeung nyieun bumi. Coba bejakeun nyana kekuatan nyana boga naon eta ti Gusti Allah, ti pangeran. Sok haju ngaku-ngaku jadi rasul. Tanyakeun, bejakeun kita ku aing kitu. Atuh aya mandat tim bapa mah dae pulau atuh. Iya Abu Jahal muara jasa. Nu diutus supaya nanya ku Abu Jahal, hiji Nadhr bin Harith, dua Abdullah bin Abi Umayyah, tilu Naufal bin Khuwailid. Coba nanya ka ditu si Abu Jahal. Aing di dia nungguan, malka mama naing bari ngopi. Tanya ka itu, Mad, aya naon cek Kangjeng? Emang anjeun ngaran Abu Jahal, eta ngutus kami. Maksudna, cenah sia ulah sok sacablakna sungut, aing ngajak teh. Dia tuh sungut kok masa kikieun mah bae cekeun. Lain kitu. Ieu ngajakan bertauhid ka Allah, ngajakan iman ka Allah, ngajakan iman ka anjeun bahwa anjeun teh utusan Allah, boga kakuatan naon sih? Bejakeun ka mangkula boga Al-Qur'an gitu. Nu Al-Qur'an eta ciptaan Allah. Al-Qur'an eta adalah kalamullah. Anu nganyatakeun di jero Al-Qur'an adalah Allah teh khalaqas samawati wal ardh.
nu kamari geus dijelaskeun di mimitina bahwa Gusti Allah teh anu ngadamel langit ngadamel bumi katut esina bejakeun ka mangga ditu bejakeun bahwa Allah ta'ala khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala zulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun huwa alladhi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalun musamman 'indahu thumma antum tamtarun wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun bejakeun eta sia bahasa kitu menang di mana sih aing kakarek ngadaeng cerita bahasa kos kitu tah dia ti penggede urang asana teh bahasa kos kitu teh ti budayawan urang mah eueuh eta sareng sih mah nang ti Allah lah susuk bibisaan ciptaan sia meureun man pan aing mah cek Kangjeng Nabi kula mah maca tilok nulis tilok bisa kos kitu langsung ti Allah nu turun malaikat Jibril eta teh ti Allah bejakeun tadi tu itu Al-Quran mujizat ti Gusti Allah ulah sambarangan guys desa kitu doang aing nanya kalian kayak laporan heula ka mbah aing laporan kumaha cek Abu Jahal nador waduh ulah waduh sia soju mah lu kitu bahasana ngeunaheun indah jasa tiba heula ge ja anu kos kitu teh kadengena asana ngeunaheun kana ceto sia mah kakarak diutus sakitu bae hajum luka ditu sia dipecat sia ku aing kakarak ku aing diutus sakitu coba cak Abu Jahal coba aing ngadeikeun kos kumasi coba ye nu kadenge ku kula mah kieu alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون Abu Jahal nundutan cak lador hi bapak moyang urang nundutan ngorejat teh terus kamana terus emang geus anggeus geus jeung ngeunaheun cak Abu Jahal teh tapi sia ulah ararima delana cek heula tuh tapi bener oge cek Abu Jahal ditilik-tilik we eta bahasa sahanya itu pugu bahasa pangeran teh cek Haris teh ai ku urang didengikeun mah memang bener ieu tapi ulah gandeng-gandengnya ulah nembus ya ulah nembus hate aingnya sebenarnya ieu cek eta teh lain deui teh ngadenge bahasa-bahasa kos ditu teh mah lain bahasa manusia betul cak nopal deh orang iman bae yes ya bang iman segala anu dikamanakeun banget aing pan aing teh kokolot lembur aingnya kudu milu ke budak kamari sok sambarangan geus dengekeun bae Kangjeng Nabi mah tu dakwah deui bae dulur-dulur kabehan sing hade ulah salah mangeranan ulah ka Uza ulah ka Lata ulah ka Manat sanajan eta pangeran-pangeran anu disembah ku karuhun urang ku nenek moyang urang salah pangeran ma allazi khalaqas samawati wal ard anu ngadamel langit 7 lapis bumi 7 lapis wa ja'ala zulumati wan nur summallazi terus dibejakeun ku Kangjeng Nabi mulai jelema kalangan menengah ara rasul tu saya teureun-eureun Kangjeng Nabi teh dakwah beuki puyang we Abu Jahal garieun ing ngadengena ge geus coba nador coba kitu Abdullah bin Abi Umayyah nobal kada coba bedakeun eta ka Muhammad gitu lamun nya
bahwa anjeunna eta si Muhammad eta diutus jadi rasul, kemudian nyana dibere mukjizat Al-Qur'an. Bejakeun kitu kanyana, kahayang mah ditonton kitu turunna. Ditonton, lamun endek turun deui ayat, bejaan urang kabehan, urang neuleuh. Bahkan diiring ku malaikat ulah loban-loban opatan. Bejakeun gitu kamu. Bejakeun lan nu'mina laka hatta ta'tiyana bi kitabin min indillahi ta'ala wa ma'ahu arba'atun minal malaikati yashhaduna annahu min indillahi ta'ala wa annaka rasuluh. Kami kabehan gitu. Ahli-ahli Mekah, bangsawan Mekah, manusia intelek, cak urang Cisoka mah intelek. Salah ngomong. Nah, moal iman gitu ke anjeun Muhammad, bedakeun sehingga anjeun teh didatangan ku kita bener-bener min inilah ti Gusti Allah kadeuleu ku urang kabehan. Wa ma huwa arbatun minal malaikati, diiring ku 4 malaikat yasaduna anu nyana nganyatakeun bahwa annahu min indillah. Ya kitu ieu kitab teh ti Gusti Allah. Nyana nyaksian ngomong kadenge ku urang wa annaka rasuluh, yen anjeun teh rasul Allah. Tah lamun bisa kitu kakarak aing iman kitu. Eta pan pamenta pohara jasa eta. Kahiji. Nomor kedua, bejakeun ka Muhammad bahwa coba sekali-sekali utusan teh ulah manusia. Bejakeun ka Allah kitu. Antak naon ngutus rasul teh malaikat. Jelema dari jelema deui mah aing mah kos kitu keneh. Komo kos Muhammad bajelema leutik. Coba kitu minta malaikat bae nu jadi rasul. Atawa malaikat turun nganyatakeun bahwa nyana jadi rasul. Kitu bae sih, mantap naon ulah hese-hese. Ulah sok haju nyinggung-nyinggung ka urang kabehan. Segala manat uzapan eta mah pangeran. Buh dijieunna ge pan tina emas, tina batu. Engke mun pangeran maraheun kumaha? Ya kan Muhammad ulah sok sambarangan ngomong. Hiji, coba kitab turunkeun, iringkeun ku malaikat, bejakeun bahwa ieu Quran teh abdi Allah jeung anjeunna bahwa anjeunna Rasul Allah. Kahiji. Nomor kaduana bejakeun gitu. Anu bagus mah mantak naon gitu turun we malaikat nyaritakeun bahwa nyana diutus ku Gusti Allah atawa nyana nganyatakeun bahwa anjeun sebagai utusan Allah. Jom kitu. Bejak. Turunlah ayat ieu. Sasakalana kos kitu. Asbab nuzul barang mantas dipentak ku penggede Mekah, malaikat Jibril turun ka Kangjeng Nabi mawa ayat walau nazzalna alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu biaydihim laqala alladhina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Walau nazzalna lamun kami nu agung cek Gusti Allah nurunkeun alaika ka anjeun Muhammad kitaban ay maktuban tegas mah buku anu aya tulisanana bentuk Al-Qur'an pikir tosin dina kertas anu lembut anu ipis sakumaha pamenta ahli-ahli Mekah. Kemudian kunyana dicarekel, diusap-usap, andai kata kahayang nyana dilaksanakeun turun ti langit. Aya kadeuleu dicekel kumanehanana ku leungeunna. Eta teh tetep bae moal iman kajen kukumaha ge lakola niscaya jelema-jelema anu kalalapir mah ngomongna ge moal iman ieu ka anjeun pasti ngomong teh in hadza illa sihrum mubin. Nyana sakitu deuleu ti luhur langit turun ka handap, ditampah, dicekel, dibuka ku jana dengan kertas anu ipis, anu indah, dengan bahasa anu indah, tetep bae nyana ngomongna teu aya deui mah kitab kecuali sihir Muhammad ieu mah. Kos kitu bae jelema teu iman mah.
boro-boro keur salah keur bener nage jelema teu sepatu kitu bae. Ulah oyak Muhammad, ulah goyang Muhammad, ulah gimbir Muhammad, sanajan nyana imbul penghinaan-penghinaan tetep anjeun teruskeun dakwah. Pamenta tinggal pamenta, ulah dikukumahakeun sebab andai kata dibuktikan kahayangnya Quran turun di langit, diiring ku malaikat, dicekel ku nyana, dibuka ku nyana, niscaya nyana moal iman ka anjeun lantaran hatena geus ditutup ku Gusti Allah. Pasti ngomongna in hadza illa sihrun. Kahiji nomor kaduana pamenta Abu Jahal jeung berikut para penggede-penggede Mekah teh hayang diturunkeun malaikat. Coba atuh sekali-sekali utusan teh malaikat atawa diutus malaikat jangan nyatakeun bahwa Muhammad teh sebagai rasul Allah. Coba turun deui malaikat Jibril mawa ayat. Wa qalu laula unzila alaihi malak walau anzalna malakan laqudiyal amru thumma la yunzarun. Allah alam bimuradi. Wa qalu cik ahli Mekah laula hala laula di dia teh ngaranna laula tahdid lantaran laula teh cek ahli nahum aya dua ya laula imtinayah laula tahdidiyah. Lamun laula asubna ka jumlah ismiyah eta laula teh laula imtinayah. Lamun laula asubna ka jumlah piliyah asubna ka jumlah piliyah mah disebutna laula tahdidiyah. Istinal alfiyah dijelaskeun wa bihimat tahdidum mizwahala ala wa aulian hal fi'la. Nu mantak di dieu ge asupna kana fiil berarti tahdid ieu teh maksudna mah ngagegereh. Men ta ahli Mekah teh hayang teuing atuh diturunkeun ka Muhammad teh malaikat yusadiquhu nu ngabenerkeun malaikat ka Muhammad. Coba bejakeun ka Muhammad, malaikat teh turun atuh. Haju ngomong ka urang, saya malaikat diutus oleh Allah untuk menyatakan bahwa manusia yang bernama Muhammad itu adalah utusan Allah. Aja leng kaluhur deui urang ge iman ai kos kitu mah. Atuh padi teu puguh teu kaharu sapira anak si Abdullah, sapira anak si Aminah budak kamari yatim ngaku rasul. Aju eueuh nu ngabejaan malaikat bahwa nyana rasul deuk kumaha percayaan urang atuh. Penghinaan anu luar biasa kakang. Nu matak lamun ku ari dihina tah ku jawara-jawara sacablakna ngahina. Ahli Allah memual gimbir saya tika-tik acan. Teu kudu dilawan ku perep, teu kudu diciduhan ku kiai. Allah nu bakal ngutuk ka eta jelema. Tungguan tinggal sababaraha waktu bae. Poe, bulan, tahun, deukeun mun teu ringsak hujan. Ji itulah sangat. Tiba lagi tiok ngalawan wali-wali Allah mah nyanana nu raringsak. Ngeringsak pokona mah. Tilok dilawan, antepkeun bae. Emang kunaon gitu ge? Teu kuat. Ya nama loba senjatana. Dilawan cicing bae, ngadoa ulah. Cuan kiai teu meunang ngadoa lantaran ngadoa batal. Batal ka kiaianana. Kakarak diciduhan, kakarak diomong, kakarak dihina, nyana geus ngadoa Gusti perih-perih teuing. Cak Allah can sakumaha sia masa kitu mah atuh. Diciduhan ge ti imahna teu datang-datang acan ka pipisia. Diomongkeun ge sia teu ngadenge sia mangan bedah ke kabar doang ti batur. Tapi sia geus kadoa, batal jadi wali aing. Ulah. Geus bae aya nu ngabejaan ka urang bahwa si anu ngomong-ngomongkeun kitu ka kiai teh anu seri bae urang. Oh, kitu nya. Geus bae. Sungut-sungut nyana digerakkeun atuh digerakkeun ku Allah urang nang Allah atuh kumaha nyana bae geus antepkeun. Lulus cek Allah sia lulus ya sia lulus ya. Lulus mal kebel ge diusir sia ya. Lulus. Iya tuh mantap ka Allah. Ka Allah bae ulah mun tayang ka jelema akarak mantap. Encan dikukumahakeun diciduhan ge di imana tih aing mah neuleuh kiai eta. Keul jasa gerget jasa gila aing mah. Jauh imahna nyiduhan ka kiai teu datang-datang acan antap kan. Ajunya nana ngomong. Segala anu antapkeun aya Allah ieu aya Allah. Mun tayang mah ka Allah ngan ulah ka ngadoa can naon. Encan naon mun ngadoa batal.
sedangkan namun ngadoa mah diijabah atuh wali mah pan cak ieu bae Gusti coba bae teu mah dibere struk saeutik bae struk ulah antepkeun bae mah lamun ngadoana Gusti eta jelema nu ngahina ka abdi ai abdina mah dihina teu masalah tapi agama syariat dihina ku manehanana abdi teh pan dibere ilmu ku Gusti titah ngembangkeun syariat ai abdina mah mangga teh teuing sapira abdi tapi agama Gusti nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti atuh abdi mah sakieu bae mudah-mudahan bae eta nu jadi musuh teh ku Gusti dibalikeun sing jadi pelopor tah eta kakara kiai ieu mah lain budak di masih tukang teluh di mana sih non aing hayang neluh si eta tah jadi tokon tungtung nama kiai neluh pan eta aya nu nganasehatan nya kiai si neluh ya tuh kiai gede jelema emang kiai embe wah kita akur kiai eta kiai teh akur itu sarua teh kos gitu ulah kitu delekeun Kangjeng Nabi dicaci dimaki sugan ngalawan teh diciduhan sugan ngalawan atuh henteu keur sujud ditendenan kokotor onta sugan Kangjeng Nabi atuh henteu cak Kangjeng Nabi ge sapira awak atuh engke ge jadi kubur ieu asal awak ngahina ka agama bae ge lamun ngahina ka agama ka karak ieu mah instruksi ti Gusti Allah satungtung can ka agama mah mangga teh teuing awak mah sapira awak tuh urang teu katurutan teh Kangjeng Nabi masyaallah iya laula unzila alaih ay hala kahayang mah budak turun malaikat yusaddiquhu ngabenerkeun ka Muhammad bahwa Muhammad teh rasul tah kahayang mah aing mah kos kitu kunaon nyana ngaku-ngaku jadi rasul tapi teu pernah aya malaikat nu nganyatakeun bahwa Muhammad teh rasul Allah belu aing bahasa belu teh mana tah belu Nembantek cek Gusti Allah ye Muhammad walau anzalna malakan lamun teh mah kaula nurunkeun malaikat ka maktarahu sakumaha kahayang maranehanana nganyatakeun malaikat teh bahwa anjeun teh rasul kaula tetep bae datang tinggal datang malaikat di mana bae malam yu'minu nyana moal iman ja emang keheul jeung geuleuh ka anjeun teh malaikat diturunkan sakumaha pamenta manehanana haju malaikat nganyatakeun bahwa anjeun teh sebagai utusan Allah utusan kaula tetepnya nama moal iman bae ahli Mekah mah lantaran nu ngajadikeun teh iman teh tilu perkara cek Gusti Allah ka ahli-ahli Mekah teh ka para ponggawa-ponggawa Abu Jahal termasuk Abu Jahal napis hiji dunia anu ngajadikeun takabur ka dirina nomor kedua kapangkatan nomor katiluna ieu kemuliaan tilu nu ngahalangan ka manehanana teh maknya aing sugih maknya aing beunghar kudu iman ka Muhammad sedengkeun Muhammad mapan mawa syariat engke ieu teu meunang itu teu meunang sedengkeun dunia mapan kudu nikmati kalazatan jeung kangeunahanana engke lamun aing iman ka Muhammad meureun mabok teu meunang meureun zinah teu meunang meureun judi teu meunang tak aing teh beusi dilarang kos kitu sedengkeun dunia teh kapan luar biasa nikmatna cak jelema lain ahli Allah hiji nomor kedua nu ngahalangan iman ka Kangjeng Nabi teh adalah kapangkatan maknya pan aing mah gubernur pan aing mah bupati pan aing mah camat pan aing mah lurah pan aing mah RT ini RT baheula lain nu kuari lain ini mah kerja di Mekah panaing mah RT, panaing mah RW, panaing mah RK, Jaro, jore jasa teh Jaro. Panaing mah camat, panaing mah bupati, panaing mah sekda, panaing mah DPR, panaing mah gubernur, panaing mah menteri, panaing mah presiden, manya kudu iman ka Muhammad rakyat jelata. Kahalangan tah ku jabatanana teu hayang aing kudu iman ka jelema nu teu boga jabatan. Mun endeg ge, mun endeg malaikat turun nganyatakeun tah Muhammad eta teh jadi rasul Allah gitu. Aing teu bake heula ngahalangan. Nomor katiluna jelema nu disanjung-sanjung jeung dipuja-puja, dihormati di kalangan Mekah teh lantaran boga turunan, lantaran boga kitu harisma. Ta ieu teh jelema anu mulya boga harisma,
sangat karismatik tah eta teh embungeun iman ka Kangjeng Nabi kahalangan ku kamulyaan anak lantaran mun iman besi engke teu disanjung-sanjung teu dipuja-puja eta lah nu ngahalangan iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jah horeng datang ka kuari eta kos kitu. Hiji dunia, coba deuleu nu loba duniana. Kakarak naik boga Innova bae ge geus lain deui tingkahna. Kamari mah keur boga Avanza tulak cangkengna ge masih dicangkeng keneh barang boga Innova mah geus rada kaluhur ka susu. Barang ganti kuari mobilna geus kana CRP ditak-tak tulang cangkeng. Barang ganti deui kana Fortuner diceuli di dieu. Barang boga baby band mah geus kikieuan hese jang tulak cangkeng. Harta deuleu di lembur urang anu ngadadak sugih. Kemudian anu tadi nama jarayat biasa barang diangkat jadi lurah deuleu ka adigunganana deuleu ka takaburanana. Barang diangkat jadi camat geus embung hiji jeung rakyat. Barang diangkat jadi kapolres geus teu hayang. Barang diangkat jadi bupati geus embungeun babarengan takabur berarti geus teu ngadenge kana nasehat. Barang diangkat jadi gubernur komo jadi presiden mah berarti jabatan eta ngahalangan kana iman. Kabeladieuna jelema nu dihormati, jelema anu disesepuhkeun, jelema anu dijadikeun kepala suku, jelema anu disepuhkeun, dikolotkeun dirinya dihormati sagala jadi patanyaan ka manehanana tah eta ngahalangan deui. Embung aing kudu iman ka Muhammad mah. Aing mulya, menyanu mulya kudu iman ka nu hina. Datang ka kuari kitu bae. Mantap ke masyaallah jasa komo di urang mah ieu deuleu pejabat teu ari sinin ka rakyat baheula mah disindiran teh rada berubah ngagibeg bae mah kuari mah disindiran mah geus teu ngagibeg acan dicarekan ge geus teu ngagibeg kuari mah geus ulah cacampuran mantap ke kiai mah geus ngade ulah ngahiji jeung pamarentah lain kudu jadi musuh satungtungnya can bener urang bager bae ngan ulah haju nuturkeun nyana komo nu koneng manaon karta nu koneng naon nu koneng cenah de asal kiai asup ka Golkar wassalam intaha wis tutug apa kakiaianana beres geus pokona atawa kiai anu menta proposal anggeus atuh kumaha cenah ngabangun menta ka Allah. Emang haram ulah nyaritakeun haram jeung halalna panjang nyaritakeun nu enggeus-enggeus di mana dibere proposal sumbangan beak kabeh. Masyarakat embung ngaji, santri embung ngaji. Emang haram ulah nyarita haram jeung halalna asal geus disumbang bae wallahu a'lam ruhani naik teu hayangeun ngaji, ilmu tinggal ilmu. Kenyataan bae mah kenyataan. Garut sagarut, Bandung sabandung, Tangerang mah alhamdulillah eueuh, nu kaliwat araya kabeh. Dideuleu ku mata urang asal disumbang ku pemerintah wallahu a'lam embungeun ngaji ka kiai geus ulah nyaritakeun haram jeung halal teh mah los bahas ka ditu haram jeung halal mah pagede-gede dalil loba nu ngahujah ja Imam Ghazali ge ngameunangkeun leg-leg ku sia ihya cek nya mah aing teu maca meureun ihya jauh ngameunangkeun cenah Imam Ghazali ge disumbang ku pemerintah malah terei ku sia malah mah tapi deleukeun ku sia nu enggeus bae teu kudu dicaritakeun ngaran-ngaranna Pandeglang saha kiaina Serang saha kiaina Tangerang saha kiaina tinggal 3 deui ge teu sampurna santri nu hiji lehoan bae nu hiji ayo kenyataan deui kula mah deuk dipake ka bendu ge los tapi aing mah pan karunya jasa ieu ka masyarakat deudeuh jasa ieu lamun geus ti lembur eta tadina nyana di naon didengekeun ajian anak kuari geus teu di ajian mah pae meureun ji wada kula ieu bawel jasa bawel lawan ieu karunya tak ka kiai hayu urang babarengan lah sapira proposal kiai pancen dibuka ku pamarentah cokot duitna
jadikan kajalan ulah di pondok pesantren kajalankeun bae tah kajalankeun beuli split aduk-aduk guys ya mah sekalian bawel ieu lantaran ieu jadi kenyataan 100%. Masya Allah anu kula nyaho bae Tasikmalaya, Ciamis, Garut, Bandung asal geus kakenaanku koneng anggeus intaha wis tutup apa pondok pesantrene heran eta di mana-mana ge heran aing mah heran geus teu nyaritakeun haram jeung halal geus tah mah bisa-bisa dalil mah los tah mah ya Imam Ghazali nu ngameunangkeun ge los tapi kanyataanana di mana bae asal geus disumbang beres mantak ulah hayu urang babarengan hayu ieu ngaji ke mana sih aduh kajeun aing mah dipake ke benduge ku camat kula kajeun asal ieu urang agama hayu babarengan aing mah kajeun geus gregetan bupati ka aing kajeun heulana aing mah asal aing ulah digeregetan ku Allah kajeun ieu mah digeregetan ge cenah camat lo sombong jasa tah make oce aing disombongan ku camat mah bila perlu camat mah ditikrekeun ku arti da disombongan deui sodaqoh aing mah boga hujah jelema sombongan deui sodaqoh ngaranna ayo guys ieu mana hancur je Masya Allah lain lalagaan nih mah komo ka dieu beusi anu ngomong tah kemari zaman orde baru atuh komo kuari 2 kali orde baru leuwih jahat kuari maksudna ieu sanajan urang pondokna goreng pondokna jorek pondokna dek rubuh mun aya pondok dek rubuh kenapa lah ulah dibangun ku duit pamarentah ulah nyaritakeun halal haram ulah nyatana bae insyaallah ilmu gede ku gedena loba ku lobana ah teu bisa disalurkeun mah deuk kumaha atuh ya cek Gusti Allah walau anzalna lamun kaula nu agung nurunkeun malakan malaikat ti luhur langit sakumaha kahayang para ahli-ahli Mekah nganyatakeun bahwa anjeun teh Muhammad sebagai utusan kaula tapi tetep bae anjeunna falam yu'minu teu ariman laqudiyal amru niscaya beres urusan teh maksudna beres bihilakim rusak sanggeus teh rusak summa la yunzurun moal aya waktu teu dibere waktu teu diengkekeun deui jang tobat jang menta hampura sebab sakumaha adat Gusti Allah ka umat-umat nu baraheula memeh ahli-ahli Mekah dirusak dina nalika diayakeun pamentana ketika diayakeun pamentana nyana teu iman deuleu umat Kangjeng Nabi Nuh deuleu umat Kangjeng Nabi Hud deuleu umat Kangjeng Nabi Lut deuleu umat Kangjeng Nabi nu lain-lainna ketika jana menta ka rasulna menta ka nabina dibere ku Gusti Allah sakumaha pamentana tetep teu iman dia teu dingkekeun deui ku Gusti Allah sikat habis siksa tidak menutup kemungkinan deui anjeunna kamaranehanana ahli Mekah ketika naon pamentanya nah hayang diturunkeun malaikat kemudian kaula nurunkeun tapi tetap jaga teu ariman jag keheul ieu ka anjeun eta pan berarti ngundang siksa ke ku aing disiksa cek Gusti Allah entak moal diturunkeun kita deudeuh jeung jaah ka Kangjeng Nabi sehingga pamenta mun diturunkeun jababari jasad tapi Allah henteu daek nurunkeun nu matak teu daek nurunkeun niscaya engke mun diturunkeun tetep teu ariman lamun geus diturunkeun teu iman siksa nu aya mantak walau ja'alnahu malakan laj'alnahu rajulan walalabasna alaihim ma yalbisun wallahu alam bimuradihi Muhammad walau ja'alnahu mun kaula nurunkeun ka malaikat
la ja'alnahu niscaya meureun ku kaula dijadikeun malaikat teh bentukna jeung rupana seperti lalaki lantaran lamun langsung malaikat diturunkeun ka dunia pan moal kuateun manusia maneuleuh malaikat contona Kangjeng Nabi ge pernah menta ka Gusti Allah hayang neuleuh malaikat Jibril nu aslina eta teh begitu Kangjeng Nabi dibere ku Gusti Allah neuleuh malaikat Jibril nu aslina kakarak jangjangna doang ge sabeula gusya eleh Kangjeng Nabi langsung pingsan eta sagede Kangjeng Nabi atuh komo sagede bangsa musyrikin kuari lamun turun malaikat ka Cikupa beres kabeh Cikupa rata ujianna Cikupa moal kuat emang kumaha kitu neuleuh malaikat berarti kan lamun kaula nurunkeun malaikat jangan nyatakeun bahwa anjeun sebagai rasul jangan benerkeun bahwa anjeun sebagai rasul kaula niscaya kaula nurunkeun malaikat eta meureun bentuk lalaki sakumaha sok datang ka Kangjeng Nabi bentukna kos Kidahiyatul Kalbi hiji urang Arab nu pangkasep-kasepna Kidahiyatul Kalbi tah malaikat Jibril teh sok ngarupa Kidahiyatul Kalbi ketika madep ka Kangjeng Nabi lantaran lamun langsung bake nu aslina Kangjeng Nabi moal kuateun tah atuh ieu ge kula nurunkeun malaikat jangan benerkeun ka anjeun dideuleuh meureun ku ahli Mekah moal kuateun paralaeh atuh ge lamun kula dak nurunkeun supaya aman atuh meureun pan kula ge meureun cak Gusti Allah aing nu agung ngarobah bentuk malaikat jadi bentuk lalaki hiji nomor kedua engke walau anzalnahu wa ja'alnahu rajulan lamun kaula nurunkeun malaikat bentukna lalaki jalabun lain lalaki mamual kuateun ieu atuh lalabasna alaihim mayalbisun atuh saliru engke ieu teh malaikat apa lain mun diturunkeun malaikat moal kuateun niscaya diganti ku rupa lalaki mun kula nurunkeun malaikat ti luhur rupa lalaki atuh engke saliru deui bae cak eta ieu mah lain malaikat di jelema-jelema keneh deuk iraha benerna atuh pasti jelema teu iman mah kitu bae tah Muhammad tetep bae ulah dilingseuh ulah didenge pamenta diturunkeun kitab lain deuk iman ieu pamenta yang turun malaikat lain deuk iman ieu eta mangan sakadar ngaririweuh ka anjeun lamun nyana ngaririweuh ka anjeun ulah sok milu riweuh anjeun Muhammad tenang bae mentek dibere pangbeberah ku Gusti Allah ye wala qadistuhya bi rusulin min qablika demi yakin nyata geus diguguyonkeun birusulin berbagai rasul-rasul min qablika memeh anjeun samemeh anjeun teh rasul tiap dakwah teh disengserikeun ku kaumna Kangjeng Nabi Nuh disengserikeun disengserikeun ratusan tahun Kangjeng Nabi Hud disengserikeun ratusan tahun Kangjeng Nabi Yusuf disengserikeun sababaraha tahun Kangjeng Nabi Sulaiman kitu keneh Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Isa termasuk anjeun disengserikeun, dihina, dicemooh, lain anjeun bae nu baraha heula ge kararitu bae. Tenang bae, lain hiji, lain anjeun bae nu mantak paha qabil ladzina sakhiru maka turun menggon ka jelema anu ngahinakeun ka jelema-jelema anu kitu ngalelewe ka jelema anu kitu ngajejeleh ka anjeun maka nubihi yastahziun siksa anu pernah datang ka jelema anu ngahina siksa nu pernah datang ka jelema anu ngawoleh ngajejeleh jelema baheula menta ka rasulna sanggeusna diturunkeun ku Gusti Allah sakumaha pamentana tetep teu iman nyana tetep ngajejeleh nyana tetep ngahina ku aing diturunkeun siksa ka jelema nu ngahina tidak menutup kemungkinan cek Gusti Allah pakadza yahiku biman istahza'a bika aing ge bakal nurunkeun siksa ka jelema anu ngajejeleh ka anjeun Muhammad. Deukeun ke ternyata bukti ketika perang Badar dicacag Abu Jahal jeung berbagai perang dicacag jelema anu ngahina ka Kangjeng Nabi paehna inting-intingan
tah kitulah jelema nu ngahina ka rasul, kitulah jelema nu ngahina ka nabi, kabelah dieuna jelema nu ngahina ka para wali Allah, kabelah dieuna jelema nu ngahina ka para solihin engke ge ku Allah dibuktikeun. Janya nama lain dek iman ka Allah ieu, lain dek iman ke Kangjeng Nabi ieu, lain dek nurut ka para wali ieu, lain dek nurut ka para ulama solihin ieu, nya nama emang dek ngaririweuh doang, dek ngaribedan doang nya nama. Dek karibedan doang. Kiai ka kaler nyana ka kidul, kiai ka katuhu nyana ka kenca, kiai kudu heueuh nyana ulah, atuh terus bae sepanjang masa kitu bae ulah kaget. Satungtung aya keneh jelema leuwih ti hiji pasti kaberesan moal aya. Tetep penghinaan, pelecehan terus bae ngan urangna ulah kaget. Ke timbul ti ustad nu ngahina, timbul ti kiai nu ngahina, timbul ti jawara nu ngahina. Eta teh hakikatna mah deuk ditaikeun pangkat si kiai. Coba ja itu ge moal ngahina lamun lain gerak Allah mah. Dek dicilakakeun bae situ dan nu ngahina teh ngan urangna sing teteg bae. Mentek ge ka santri mah model cek ulama. Santri mah model, ka modelanna naon? Mimiti dihina. Ke masantren teh dihina, di ortodok. Hei, Ned, saya ke mana? Mondok aing mah. Zaman internet mondok. Pikir ku otak sia atuh. Lamun endek ge sakola, mun endek ge kuliah, mun endek ge ka luar negeri, ka ditu ulah mondok di balai rombeng kos kitu, ribet daing meuneuleuna. Segala make samping, kopiah beureum. Tas diselek ku sia. Eta teh ngaleungitkeun pemandangan keindahan Indonesia. Nah hina teh. Lamun nyana dihina kitu haju eureun masantrena kandas tengahna. Tapi lamun deuk dibere pituduh ku Gus Jaji. Atuh aing ngaribedan pemandangan mah sia ulah neuleuh aing. Deuleuh tuh nu hararebat. Aing ulah di deuleuh atuh, anggap aing kadal ku sia. Geus tegar tah berarti tah. Si Juned tegar si Juned. Mondok bae tapi hatang ka pondokna mah pagon hak-hakan hak. Iraha deui sia ku aing, dibales sia ku aing. Teu balik nyana ka ieu mah. Ju berangkat teh. Ned. Mondok keneh gitu. Datang ka zaman iraha sia eureun mondok. Woi. Teu mah zaman Ki Benen teu mah. Kuari mah zaman saha mah nya mondok keneh bae. Dihina. Tetep bae mondok 5 tahun, 10 tahun geus bisa ku hari mah. Aya muludan nya nanti tah jadi MC. Waduh. Mulai geus tah kadengekeun je si Juna teh tah jam saan ngomong nanya. Kabeneran Kori nu kunyana disebut teu datang. Karena Kori tidak datang, maka saya akan menggantikan Kori tersebut. MC ongkoh, Kori ongkoh. Wah, sakadaeknya nentu. Bismillah nage bisna di Jakarta, himna di Singapura. Halus para jasa. Beres, cak masyarakat Jabisan ya eta si Juned. Tibalah kini saatnya mubalik yang kita tunggu-tunggu untuk menyampaikan mau'izah hasanah Kiai Syamsuddin. Ternyata eueuh teu datang. Kiai Syamsuddin tidak datang. Cak masyarakat, siapa Ned? Siapa Ned? Waduh, mainnya MC kula Kori kuari mubalik. Geus eueuh atuh. Ayo geus jan akan jadi mubalik. Masya Allah, luar biasa. Tah eta teh diborong kunyana zaman supermarket kuari batu. Kade kudu ngahina teh jeung si Judet eta sasadanya. Sakumaha kotok jalak budak. Kabari mah dihina barang tek bae kadenge mulai penghinaanna lain deui. Tad, ka mana Tad? Sial nya cek si Judet. Dek pondok sia Tad, geus Tad. Dah bari di ustad-ustad, tapi ngahina keneh tetep.
pondok nih guys 15 tahun herang pan kadele mancit kopeahna gitu. Pokoknya kepala KUA meleh megunya guys. Legek guys saya sorban guys nancep di dia. Masya Allah mulai guys parawan daftar. Kamari mah dihina, kuari mah nu ngalamar sakumaha ngabesan. Aduh, darah datang ka imah bapana. Ejuna daya aya nya indek gegeran dikawinkeun teu. Atuh kumaha jodoh bae cak bapana lah tokos lain di mah kula ge aya ti lokal luar-luar. Maksudna kudu atuh teu bisa leumpah. Sial cak si Junet deh aya laku kos itu aing. Aya deui nu belah ditu. Di Junet aya di umur sabaraha? Asal geus nanyakeun umur berarti mengarah geus. Aya 2 genep mah ka 27. Lain di imah ge atuh aya kunaon eta. Karena nyana mah mun kamu mah ditungtun bae. Sial cak Junet teh ka aing. Kahina keneh bae. Aya deui datang. Dah, Junet aya di imah aya. Nyana pan di pasantren itu jadi kelurahna. Anakku lagi di pasantren awewe geus jadi lurahna. Kadengena makan ngeunaheun tah. Kadengena ngeunaheun kan teliti heula. Maksud teliti ke kumaha? Kieu, aya waktunya nama santren eta umur sabaraha? Kerja nama santren umur 15 tahun. Aju kuari jadi lurah. Eta ngalurahan pondok kuari umur sabaraha? Geus 15 tahun di pondok. Jumlah 30. Kolot. Cek si Junet aing dikawin nganu kolot deui bae. Mulai tetep loba nu datang. Lain deui. Lantaran sinar ilmu mah teu pandang kasep, teu pandang teu kasep. Lain deui. Hideung ku hideungna herang. Herang kapoe. Tuh, ngan tetap si Junet ge lantaran boga ilmu teu babari milih calon pamajikan anak teh nu bawa nu bis ditanya net can kawin bae. Emang eueuh tanah lain eueuh. Maksudna aing mah neangan nu bisaeun dibawa sugih. Oh, so amat ye, teh keur susah mah aing ge keur basi sugih ge. Itu diajak susah mangke atuh baradisa aja aing ge susah. Ieu mah basi aing sugih supaya bisa teu kaharti aing ngomongan sia atuh pan aing mah santri. Oh, atuh lain deui. Mulai ku hari kawin teng magahan ku hari amil magahan jurumia lain deh. Dek nyeun pondok lah tihang awi. Dek aya nu nyumbang lurah. Jangan kecuali besar. Atuh podoli tah pokok gitu. Aduh. Ulah, ieu mah pondok mah moal disumbang-sumbang teu kudu, ieu mah moal disumbang-sumbang ulah. Dek dimurnikeun ieu mah. Sadatangna dek dimurnikeun. Mulai beda kategeranana lain deui teu lobang geus mulai nu ngaromongkeun. Dah. Kiai kakarek jadi ustad bae ge sombong. Kunaon? Disumbang ku lurahnya mah embungeun. Dah, moal maju tetep bae. Aing mah lain maju cek sia cak Allah. Mulai geus kategeranana lain deui. Haju, jurig dewone wadadas ulah dipake tah kiai kos kitu ieu. Manya kiai kos kitu teh akur jeung urang. Kajeun aing mah ku Allah dipakena lain ku jelema. Cada teu kapake ku jelema, aing mah asal kapake ku Allah bae. Engke timbul sinarna lain deui. Mulai aya nu paeh digerokeun. Kitah mandian. Emang nasib santri mah kitu ieu. Kitu ieu nasib santri mah. Mulai geus mandian mungkus. Mun kaning baheula tilok mungkus pan ngaji di kitab teh pohoan surahna. Dibungkus sakubahan deuk maistri. Cak masyarakat kan gitu amatnya Ustaz mangnya ditegor tad. Pan mungkus bae si kosi ulah loba ngomong.
padahal manehna ge mikir emang salah aing ya. Engke di jero kubur mukana kumaha anu dimaksud teh mukana kumaha eta nu mantek dibulak-balik ge abe babari mukana beungeutna tek nempel aya digorongkeun kitu. Salah bantu kan kurang tepat kalau ngomong kumaha aing bae geus atuh pas nguburkeun ustad mana ustad ya kubur teh coba tah buka kunyana hese gunting mulai ge salah aing ieu mungkus kieu mah ieu mah teri ja kos kieu mah biasa mimiti jadi ustad mah kos gitu ditegor ku masyarakat tadi itu emang kos gitu aya nu kitu anu lain kumaha maitna tuh kilok elek ke mun aya deui deuleu ke lain deui aing mah atuh di kitab lagi loba cara atuh mal eleh ja kiai mah kira jeung nu bodoh atuh mulai kapake ku ari mah rek dek hajat coba atuh cenah ieu tahlilan terus rajaban muludan gede sorangan nya gedean henteu maksud gede tapi Allah nu ngagedekeun lantaran nyanana teger ka Allah aingna nangieun Allah dibere ilmuna ku Allah dek ngembangkeun ilmuna Allah dititah ku Allah moal muntayang ka jelema jadi tak kiaina kamari mah kakarak ustad kuari geus bade ka mana yai Ki Pudoli ge kamari ustad kuari geus kiai geus ada geus kiai nya kuari asal ulah kena hama jaki wae tuh geus kiai geus babari nang saha eta janjanana ge teh hayangan di kiai-kiai jateu nitah we budak aing kiai ke henteu nang manusia berarti gerak Allah dikiaikeun kabari mah ustad kene ustad Fudoli kuari geus kiai Fudoli isuk mamanukan artina nang Allah henteu hayang malah mah garieung nu ngadenge buya nu ngadenge mama teu hayang Allah isin ka Allah gede daripada MC ka dieu dokteran desa teka sebut kusi dokteran des Haji Fadil dokteran desan sia dipecat sia kuai tak kabur dah jelema atur mah dokteran des bae geus ulah dibabawa kiai na geus kudu dibabawa kusi sangaran Haji Fadil Kiai Haji Fadil teban buya Kiai buya mama loba amat emang kieu eta kos kitu gede sorangan nya nama ibadah bae maca Quran maca sholawat ngaji ku batur di ustad ke ih sebodo atuh jai teh hayang ieu kamari ieu mah kakar datang mang santri kene mang belah dieuna terus tad nyana terus we terus ngaji yai kiai kudnya mah terus we ngaji malah mah izin ka Gusti Allah mulai ya naon eta ya ku Allah diangkat geus moal aya nu bisa nahan lamun ku Allah geus diangkat hese nah kitulah sing teger sakumaha tegerna Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang babarengan tanjerkeun agama Allah melalui taklim luhurkeun agama Allah melalui pengajian di lembur-lembur besi aya ustad kiai bagahan ngaji hayu arajian ulah hajikeun arajian hayu esian besi aya pondok pesantren di unggal lembur anak urang datangkeun ka dinya keuna nyahoon maca Al-Qur'anul Karim kena bisaeun maca riyad takrib teu kudu jaka jauh-jauh heulanan babarengan ke mun anak da geus boga pilihan jakula geus ngaji amil di dinya hayang pindah ka anu mangga pindahkeun jadi engke hirup suasana teh asal kiaina ulah narima sumbangan ulah nyaritakeun haram jeung halal kenyataanna mun tas disumbang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh intaha teh kanyataanna seperti eta mantap loba
anu gergeten ka kula kajeun aing mah digergetan kajeun asal sing tabah sing kuat agama nu di pikiranana tuh ialah lalakon di zaman Kangjeng Nabi ahli-ahli Mekah anu ngahinakeun ka Kangjeng Nabi anu ngelecehkeun ka Kangjeng Nabi ujung-ujung nama engke bakal kena siksa ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih berlanjut kul siru fil ardi wallahu a'lam. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. Allahu a'lamu bimuradi maja'ala orang nyarakeun syara tegese nyarakeun Allahu sabagus ya Allah min bahiratin ing onta bahirah wala saibatin min zaidah dan orang onta saibah wala wasulatin dan orang onta wasulah wala ham dan orang onta ham kama kana ahlul jahiliyah yapalunahu gaya barangkangan sabah di jahiliyah iku migaya ahli jahiliyahu ingma hadda waja'alu Rawal Bukhari miskariwayatkan sapa Imam Bukhari an Sa'id bin al-Musayyab saking di Sa'id kang budal nang ki Musayyab kala ning ucap ya Sa'id al-bahiyatu allati yumna'ud baruha li tagit utawi anda bahira mai ku allati anda yumna'u kandan siga opo cai susune ya lati li tagit kadua pirang-pirang patung Fala ayyuha wala yalibuha maka waranana merasaing leti wahadun sepong suji bidan nasi kan tetap saking manusia wasaibadulan utaya anda saibah maka iku ana ya ahlul jahiliyah kabeh yusayibunaha iku ngantep ya ahli jahiliyah kabeh ing saibah ya latihim gadile alihatihim gade pirang-pirang pangeran ini ahli jahiliyah pala yumalu alaiha syuh maka dan tanggungkan ingat sesaibah pasuiji-wiji walwasilatul anutu anta wasilama naqatul bagi ku anta kang warat guru kang au itan ya naqah ya walini tajli bilin dalam awal manake ibil biunza anta biunza galawan adam sumatazana Gara-gariming do'iyata yanakuh ba'duin dalam sasana unza bi'unza di kalawan wadon gangwani waganulanana ya ahli jahiliyah kabeh sikunai kungantup ya ahli jahiliyah kabeh ha'ing wasirah itu agitihim kade pirang-pirang patunge ya ahli jahiliyah in wasalatih dahuma bil ukhra lamun tu pengobasara sejini ya unza karane unza rara bi ukhra kalawan kangwane laisa bainahum dzakarun kamaranana ikut tetep dalam antara karane unza rara unza nu hiji jeung unza nu hiji tadi bazakarun lanang walam mulanu dayanta ma bahlul ibli kujalune onta yadribud darabal madud kang macekakeun iya kang maceki apa lulibil ad-darabal madud ing balenan kang den bilang-bilang aiza qada maka tadgalan kang iya ham darabau ing pacekanan ham ada ulan ngantep ya lul jahiliyah ing ham itu lagi tiga de birang-birang patung wahu minal hamlilan pada nyungkeun ahlul jahiliyah kabeh wing pahaluk saking mamatan kala yumal alaihi sawun magara dan tanggungkeun ingat tazam opo saun suji-wiji
wasammuhul hamiyah lan ngaranan yahlul jahiliyah ing hamal hamiyah ing ham walakin alladzina kafaru lan tetapi nasabong kang pada karupul ya dalil gawe iku yaftaruna pada gawe atau pada gawe Allah dan gawe Allah ing atas Allah kadhiba ing goro idzalika ing dalam mangkono ja'alu nisbatuhu ilaihi lan ngabangsakeunane kitu ya zalik lan ngabangsakeun zalik bi zalika wa nisbatihi lan ngabangsakeun zalik ilaihi maring Allah wa aktsaruhum la yaqiluna dawilu yakakena kaum iku warana ngarti iku warana paham ya kaum kabeh inna zalika iftira'un dan satune mangkono zalik satune mangkono mazkur zalik sarwa iku gawe-gawe ya naum godo biya bang kena satune ali jari iku hukuman ya jari ali kabeh binun zalik abahum ing birang-birang bapane ahli jahiliyah وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ Allah alam bimuradi landat kaladan ucapakan lahum gari alayna kafaru ta'ala berani ziraga bahilah memaring barang kangus turunkan sapa Allah lan maring Rasul ilah hikmatin tegese maring hikmah atau ilahi kami ilahu tegese maring hukum Allah min tahlili ma haram saking halalkeun nyatana saking halalkeun barang kang haram keun ziraga bakal kang ujabiya alladzina kafaru hingga pada sunat kang yugo pingsun sadaya kalbina tegese kang yugo pingsun sadaya kumbarang kang nemu insun sadaya ingat sema baining bilang bapak insun sadaya min adini wa sanat saking kamalan sanat qala ta'ala ngada Allah ta'ala ahasibahum zalik ana tanyukubi alladzina ubzalika mangkono mawajana alaih walau kanan sajana sana apa birang-birang bapane alladzina iku ya baka besane suwiji-wiji walaitan orang lebih dulu ya baka beira lagi maring benar wali sifat inkar dari sifat ikut madakan karo inkar yang menyeritakan zaman baheula Yahudi teh nurut jasa keaturan Kangjeng kudu percaya ka Kangjeng sehingga manehna nyin syariat-syariat diakukeun ka Gusti Allah. Mana syariat itu diakukan ke Gusti Allah teh baheula nyana teh nyarembah ka patung-patung di ngaranan patung Uzza Lata Manat itulah Yahudi untuk supaya mantep dumadehus ka Gusti Allah melalui patung Yahudi aya sababaraha onta nu dianggap bisa dipakai dumadehus hiji onta bahiro dua onta saibah ilu onta wasilah opat onta ham onta bahiro teh onta anul allati yumna'u darruha lit-tawagid onta anu cai susukna ieu geus mangkar tapi teu meunang diperes teu meunang diperah teu meunang diganggu berarti onta tersebut lantaran geus mangkar susuna geus anakan bahkan cek sakaulna geus 5 kali anakan onta tersebut sangat istimewa kulantaran sangat istimewa ontana bagus teh susuna teu meunang diganggu-gugat ku Yahudi ieu mah dipersilakeun untuk patung teu meunang diperes teu meunang diganggu diliarkeun we teh onta teh
Eta onta teh diketahui, terketahui, diopenbarkeun, dicaritakeun ka masyarakat onta Bahiro ieu nu geus anakan 5 kali susuna mangkar luar biasa, mun kurang diperas eta susu luar biasa bagusna, bisa pakai inuman jeung sajabana nyahatkeun ka, tapi ieu teh urang pake dumadeheus we jang patung urang supaya urang araraman nagara urang, keluarga urang, supaya diamankan ku patung teh ieu onta terketahui nu ngaganggu. Masya Allah eta kos kararitu baheula mentak atuh palayah lukuha ahadum minan nas. Nomor kedua aya onta saibah. Onta saibah mah ahli-ahli jahiliyah baheula ngararantep kana eta onta jang pangeranana jang patung-patung. Ieu kieu nya cek ahli jahiliyah urang teh ka pandek tani bebeja ka pangeran urang ka patung mohon diberkahkeun cek nya tani urang aju urang tani pan bagus tanina ta ieu tani bagus kelipatan hasilna teh ieu adalah gara-gara urang nyembah ka patung ku ayeuna sakitu. Ieu onta nu ku urang tadina dipake na ieu mah ulah diganggu gugat sebab geus memberikan keuntungan anu luar biasa. Onta ieu ulah diganggu, ulah dipuatan naon antepkeun terketahui ku kabehan ulah diganggu jang pangerannya na. Eta onta-onta kos kana itu. Hasil maksud anu luar biasa. Ya, urang dumadeus onta jang patung saibah narana. Aya deui onta wasila mah anak qatul bakru onta anu ngorakeneh anu nyana ngamimitian onta tersebut teh dina awal anakan awal ngorakeneh ieu onta lamun anakan nangke bikang anak pertama bikang ke anak kedua deui bikang taeta anak ka pertama anak kedua bikang kemudian numbu bikang deui henteu aya lalakian. Mun aya lalakian mah anakna teu bagus eta mah lontaran aya bagian urang nya nu lalakina mah bagian urang ieu mah bikang kadua bikang katilu bikang ta ieu onta berarti hebat lain urang tah mah lantaran tah mah nu pangeran sebab pangeran ge kan boga malaikat bikang cak nyana annal malaikata banatullah malaikat eta anak awe Allah cak Yahudi bloona ge bloona deui mendak ieu lamun aya onta anakan bikang aju bikang deui teu aya lalakiat berarti anu Allah kurang ka pangeran keun cek nya jang pangeran ulah diganggu gugat tolol bin goblok bin oplok terus gitu dah. Aya deui terakhir adalah onta ham. Onta ham eta adalah pahlul ibil yatibu darabal madud onta jalu anu gagah luar biasa. Mun urang carita onta moal paham, urang carita kuda moal pati paham. Sebab nu paham tentang onta orang Timur Tengah, nu paham tentang onta, nu paham tentang kuda orang Australia, orang Afrika. Eta teh nya namanya hongan kana rumus-rumus kuda nu bagus, mana jang jaluna khusus di Australia atau di Afrika. Kitu kene onta, mana jujang jaluna keturunanna bagus dan lain sebagainya. Mantap. Meuli onta teh mun di Mekah aya urang mah ka ditu ka Mekah naga teu jarang sakalina meuli onta teh jangdam doang geus teh nyaho onta nu kumaha-kumaha aya sertifikatan onta ieu teh onta anu bin make bin biasa onta lain lalagaan onta keturunanna kos kuda Australia teh ieu kuda Bopi bin anu ka ditu mah aya bin segala ngaran jelema ngaran jelema loba kuari ge ngaran jelema teh eta ngaran kuda dipake ngaran jelema di Indonesia teh kuari kos kadang itu bangsa Heri teh ngaran kuda Peri teh ngaran kuda eta di Australia sekali-sekali ge ka Australia eta kos kadang itu teh tapi lamun di Arab meureun ye onta ngaranna teh Abdul Jamil bin Jamal ieu teh saja teh ngaranna teh Abdul Somad gara-gara itu di eta mah kitu bae urang Arab aya sertifikatan bin anu teh onta teu sambarangan sejarah onta nah ieu aya onta ham jalukna pake ngajaluan pake kitu ngaranna ngajalangan bikangna
sababaraha kali tangke di mana-mana manehna geus gajalangan ieu onta lantaran geus nyieun keturunan luar biasa, turunan anu aya anak geus anak baranakan hasil daripada jaluk nu ieu. Ta ieu mah kurang istimewakeun batu lantaran nguntungkeun tuh bani anu tina onta ieu bogana, tuh turunan anu onta ieu, tuh turunan anu onta ieu. Ieu onta lain sambarangan, geus ratusan bahkan ribuan turunanana. Urang jang pangeran kuari mah ieu onta ulah diganggu. Eta kos sekarang itu. Ta eta teh pemahaman urang jahiliyah. Ta eta teh nyana ngabangsakeun ieu teh aya syariat ti Gusti Allah. Dina kitab Taurat eta aya aturan-aturan model kos kitu. Ku ayana kitu ada ge ku Kangjeng Nabi turunlah ayat ieu ma ja'alallahu min ba'iratin wala sa'ibah wala wasilatin wala ham. Bejakeun Muhammad ma ja'ala teu pernah nyarakeun, teu pernah ngajadikeun, teu pernah ngainstruksikeun, teu pernah nyarakeun ngajadikeun aturan dina agama Gusti Allah kana onta bahiroh, kana onta saibah, kana onta wasilah, kana onta ham. Bohong teh Muhammad, bohong. Kunyana diaku-akukeun bahwa eta teh beunang ti aing cenah eta teh Muhammad. Aya cenah dina kitab Taurat da tuturenan di Kangjeng Nabi Musa. Bejakeun Muhammad, bohong. Bohong sakali deui. Walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadzib. Tetapi na jelema nu kalalau purmanya nama jijienan ka Gusti Allah. Bohong hayang dianggap ku anjeun Muhammad, diakukeun cak aing bohong bejakeun. Wa aktsaruhum la yaqilun. Lolobana orang-orang jahiliyah teu paham, teu ngarti, teu nyaho. Jadi nyanyahoanan. Tah ieu nu bahaya ge nyanyahoanan. Nyanyahoanan model kuari aya ngarame-rame tahun baru Islam nyanyahoanan teh nu kitu ngaranna. Meme adzan maca sholawat heula nyanyahoanan. Ulah teh kos karari itu teh ulah sok jieun-jieun dan dina agama mah mun teu bae. Mun mangga bae, lain ulah maca sholawat, ngan maca sholawatna ulah dikasapekeun lalaunan bae. Sebab beusi dianggap satu aturan. Heueuh aturanana di dituna. Adan bae. Ta eta kos kitu tah eta ngaranna nyanyahoanan. Kajen dibawa ka mana ge moal boga kakuatan. Mendak apakah rame tanggal 1 Muharram diramekeun henteu. Teu ngadarukung kiaina. Ti Jawa Timur, Jawa Tengah teh mah ngadukung ge kiai nu diondang doang. Kiai nu diondang mah atuh teh mah sapira ngarame-rame karena diondang bae hatele 3 mah nya ge atuh henteu. Mantan terame mana suasana 1 Muharram Jakarta rame sagebrag-gebragan doang waktu si eta bae nu saja atuh henteu. Sebabna isin nu maca kitab jauh instruksi. Di luar negeri apa rame atuh henteu, ramean kene Asyura engke deuleu coba ge di mana di Irak. Sebab kematian Sayyidina Husain teh sagedeung deui dina Qurtubi kurang bakal dibaca tanggal 10 Muharram. Wow, jutaan manusia, puluhan juta manusia tumplak ka Karbala, Iran, Irak terutama kadinya. Saudi Arabia, Yordan, Mesir, terus Timur Tengah, Turki, ujianna daratang kabeh ka Irak, ka Karbala tadinya kematian Sayyidina Husain. Nu kurang keur dibahas ku hari kematianana di kitab Qurtubi. Tah eta teh jutaan manusia, puluhan juta, ratusan juta. Eta mah rasa cinta terhadap zuriat Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertepatan jeung 10 Muharram. Bertepatan dengan 10 Muharram. Coba deh engke tanggal 10 Muharram isuk Senin. Wah luar biasa. Ayeuna mah ieu kos kikeun dek ramean paling yatim piatu bae eta mah. Urang nyantun yatim piatu kemudian bari ngomong-ngomong saeutik teh mah yatimna lain ngaramekeun Muharram tanggal 1 Muharram tahun baruna teh kudu diramekeun Khaliful Yahuda. Kenanya nabain rame Yahudi jeung Kristen urang mah ulah tahun baru Islam teh kudu dirame-rame ngarame-rame keunana urang mah kusantunan yatim piatu ndeuh geus kudu kumaha bere abeh terasa tuh ngedak mana suarana eueuh sebab ulama ti baheula teu ngadukung ngan eueuh nu warangi ngomongna teh pajar nentang kana ajaran mana aja eueuh nu nitah
Mentek ulang ngajalankeun nu sabener-benerna. Henteu kudu endek santunan yatim piatu, teu kudu make make bedug aya anu ngliling bedug. Tanggal 1 Muharram teh wah terus ibadah. Eueuh instruksi deui kumaha atuh ramean naon. Selain di Bogor bae di mana ge aya sebagian kecil di Bogor ge henteu kabeh, hanya mun kecamatan eta bae. Naon sebabna? Isieun kiaina. Ngalarang meureun ieu teh besi di jerona alah eta aya santunan ieu teu ngalarang instruksi cara ricing we kabeh ge di mamana ge. Ngan wani ngabahas. Kakara kuari-kuari ulah ala kadar nyarita. Instruksi aya ge doa tahun baru. Doa tahun baru mah pada maghrib di masjid masing-masing. Ayo doa tahun baru. Beres ngadoa geus beres. Dek sorangan dek berjamaah. Tuh. Nah iya keur carita di zaman jahiliyah nyadiakeun onta jang pangeran bebejana ngabangsakeunana ieu instruksi ti Gusti Allah ta eta teh walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadzib. Jelema-jelema kafir Yahudi kos kitu hanya jijienan ka Gusti Allah bohong teteh di dituna Muhammad wa aktsaruhum la yaqilun lolobana mah teu mampu pengetahuan teu ngarti bodohnya teh mantap kadirna teh diteruskeun we ieu mah jakaruhun ieu mah jati dituna ieu mah jati bapa moyang kami modal di urang aya sedekah bumi eta sedekah bumi teh turun temurun urang teh cenah ku sawah dibere kanikmatan anu luar biasa yu urang dahar di sawah sedekah bumi eueuh ti dituna ieu jahiliyah ya nu geus dieu jahiliyah tah geus mulai eueuh tapi ku ari mah di urang sia berbarengan jeung eueuhna sawah bae deui tuluy bae eueuh jadi di Yogyakarta mah masih kene di Jogja mah loba jasa mun urang ngobrol-ngobrol teh bangsa sosodakohan babinahan hanya sebatas ti karuhun hanya sebatas ti nenek moyang hanya sebatas di laut acara laut di sawah acara sawah Yogyakarta teh kos gitu. Aya cerita kejawena Yogyakarta teh eta teh termasuk naon kitu nu sangat kuat kuari masih kene gitulah urusan baheula ditentang ku Kangjeng Nabi ari eueuh ti Gusti Allah mau ulah sok dijieun-jieun atuh para Yahudi nya ngabangsakeun bahwa ieu onta nu tadi diserahkeun jang pangeran aya instruksi ti Gusti Allah. Iya ayat dina kitab Tauratna ketika ditantangkan ku Kangjeng Nabi mana coba buka Tauratna sing belem mentak ma ja'alallahu min bahirati wala saibati wala wasilah wala ham teu pernah ngainstruksikeun Gusti Allah ka onta-onta tersebut dipake takarrub jang pangeran pugu pangeran ge salah teh cek Gusti Allah mentak eta perjalanan Yahudi kos itu perjalanan teu mendasar perjalanan salah luar biasa. Coba ajak Muhammad, coba. Wa idza qila lahum dimana diucapkeun ka Raja Nagaba Ta'ala ila manzalallah wa ila rasul. Wahai para Yahudi ta masalah nu bener mah ieu instruksi ya Al-Qur'an. Diajak ka Gusti Allah, diajak ka Rasul melalui Al-Qur'an, melalui hukum-hukum. Ieu nu kieu halal, ieu nu kieu haram, ta nu kitu mah haram, ta nu ieu mah halal. Anu maneh teh ngahalalkeun diharamkeun eta kos kikituan teh eta kos kikituan tah onta jang pangeran onta ieu jang pangeran onta ieu jang pangeran bahiro saibah wasilah jang pangeran eta teh urusan haram kumaneh dihalalkeun pan cak kamari ge tah cak kamari di ayat kamari ne urusan haram sing hade masalah kitu khabis tadi diceritakeun ku Gusti Allah dina ayat masalah tayyib jeung khabith ieu termasuk kana khabith ulah sok sembarangan ngahalal-halalkeun nu haram yo Muhammad ajak Yahudi diajak melalui Al-Qur'anul Karim mengenal Allah jeung mengenal Rasul ketika diajak pengetahuanana ieu mah haram ieu mah halal ieu mah haram ieu mah halal ieu mah halal ieu mah haram kumaha tah Yahudi teh cek Yahudi hasbuna ma wajadna alaihi abana
kami mah geus cukup bae penemuan ti bapa moyang kami ja bapa moyang kami ge baheula teh akos kieu nu mantap kami mah nuturkeun bapa moyang kami bae geus teu percayaeun ka Al-Qur'an kuari mah lain ti bapa moyang deui malah jijieunang mana kiai milih pamimpin awewe kula mah lain masalah anak ieu kahareupna sing ada haram dina Bukhari tinggali dina kitab Bukhari Kangjeng Nabi nyaritakeun masalah Raja Kisra cek Kangjeng Nabi eta raja-raja Kisra nyarieun pamimpin anak awewe ibnah awewe mantap cek Kangjeng Nabi bapakna eueuh atawa bapana aya keneh ngan geus kolot kunaon nu dijieun raja anak awewena cek Kangjeng Nabi la yuflihal qaum walau amruhum imra'atan eta ucapan Kangjeng Nabi di Bukhari geus diterjemahkeun ku para mufassir para ahli tafsir hadis haram jatohna nu ngendak bacaana ge la yuflihal qaum eta teh sejarahna Raja Kisra anu geus kolot sebagian deui manu paeh nyerahkeun ke pemimpinna ka awewe cak Kangjeng Nabi ko rakyatna daek bae si dipimpin ku awewe la yuflihal qaum walau umuruhum imra'atan haram ta ieu mah beusi aya ustad beusi aya kiai nu kamari milih ka atut tobat iku mah lain lalaga engkena bahaya pasantren maneh pasantren anjeun pondok pasantren majelis salim engke bae lantaran aya hama di jero hatena ieu urang angkat ieu agama babarengan maksudna ulah aya hamaan kos kitu ke kahareupna bakal aya deui pan meureun nyaho pilkada nyaho pilgub deui eta mah deuk eleh deuk menang nagara urang mah kos kieu bae ngan urang ulah salah ta eta teh mun di bahasan kos kitu loh ja bapa boyang urang ge baheula karet Yahudi eta mah kos kitu mah tolol lain potongan ustad da mah ih cenah ieu hook sekupi oh sekupi mbah lurah mbah bupati kajen henteu bae kajen teu oh pilihan ulah aing daripada engke ku Allah di akhirat di dunia masa kedeung beres urusanana pilkada pilgub pildes geus beres sekupu tinggal sekupu paling kempes tapi di akhirat berlanjut otak didatangkeun ka ditu ka alam itu nu bakal nyaba urang abadal abidin wa amadal abidin pan isin jasa urang lamun dikiekeun masyarakatna aya anu ka sorga ayo ustad ka neraka tad ka mana tad ka mana ya ayo ka dieu ye ka sorga mah tad urang pan ka dinya sekupi isin biasa ayo kula mah sok ngabayangkeun kitu teh di akhirat aing isin amat lamun tokoh-tokoh kaju santri-santri kiai ka sorga aing ka neraka gara-gara sekupi ya Allah sekupi Gusti Allah oi kiai ka mana teu kabayangkeun teh ku kiai atut blok desa teh kiai teu nyaho ka Bukhari baca beusi teu nyaho tanyakeun ka aing ka dieu kiai coba mana kitab Bukhari na halaman sabaraha coba kumaha dongengna dijejalkeun ku aing ka hulu sia geus ngaji sia dijejalkeun ku aing tanyakeun heula atuh ieu mah kahareupna sing ada nu geus eta tobatan henteu hasud teu dengki salah sia ieu agama urang rusak geus hayu tobatan tanu kamari teh tobatan kumaha belum sakupina teu kuat cenah kiai neraka sia jual sarua ulah deui teh geus tobatan kahareup ulah salah jasa Masya Allah jelas jasa itu mah unggal hadis jelas jasa dulu terjemahana inggis amat urang unggal poe maca hadis maca Quran tapi ketika pagedrug jeung nafsu teu bisa sakit kitu na bae ya Allah ya Rabbi lain cenah teu mah kiai mah eleh bae dek modern teh aing mah teu ngarasa eleh saeutik-eutik acan ja urusan kos kitu mah sanajan sasaga di negara urang mah dipandu kudu diluhur kitu bae ngan ulah salah-salah teuing doang ketika aya anu boga berorientasi ka ditu da boga pamaksudan nu bagus atuh pamaksudan nu bagusna didukung ku aing adapun eleh jeung menang urusan Allah ngan aing teu salah di hadapan Allah ke di sidang ayo cai maju siap pilgub
Pernah terjadi, milih mana yang benar. Emang geus kanyahoan benerna geus obat mata nyana ngomong ke kaula hiji nu tanda tangannya soal gereja, itulah yang sangat tertarik oleh saya. Sementara saya ini adalah mengagungkan agamamu ya Allah. Salah satu pembobrokan adalah pembuatan gereja. WH anti tanda tangan soal gereja. Benar dan tidaknya terserah, yang jelas di hadapan saya cerita begitu, saya dukung dia. Bagus. Cek malaikat Ridwan teh mana anak buahna, ayo geura kadaria. Ayo atut sia. Enten ge sagedeng deui magalaya pilkada delegeun aing bersuara tuturkeun aing henteu. Pokoknya kudu aya kontak politik lah. Bisa ada kontak politik mah. Duit eueuh nanaonan di aing, boga aing duit. Pokoknya jeung Pak Ismet sugihan aing dek modar we pokona mah. Beneran aing mah. Sakedeung deui bakal pilpres jeung presiden ge sugihan aing. Sugih naon cenah boga naon? Ulah rongkol ka kanyaho sia pokona mah. Sugih bae aing mah geus. Lah cenah teu boga naon ge. Atuh sabodo sabah urusan sia. Ngan aing mah sugih bae sakieu dahareun tilok beak ya aing mah. Nah naon ge telok beak kata mah kurang seutak seutik masalah guys. Ngan lain eta aing mah tujuan sia jadi pamimpin dek naon sakitu bae aing mah. Dek bener apa henteu dites heula ku aing. Ai kiai nyaho emang KWH bawa henteu tanda tangan saksi kiai 5. Lain lalagaan mantap nya mah teu dipake karesep ku urang itu mah ku urang mana karangarana Serpong mana deui tah belah ditu teh atuh setting deui aing mah parhoba teh ngaran lembur heran rumpak sinang kabelah deui setting deui dah eta panunggangan teu dipake karesep sebab naon teu tanda tangan gereja. Salah satu bukti 5 kiai nu geus ngobrol jeung kula geus nu sajan-sajanna mah sabodo geus eta we tah tertarik sama sekali ketika atut ditandatangani tah sia teh aya persekongkolan goblok teh kiai tah jeung eta tah jeung pendatanganan eta tobat sia ulah awas ulah cicing bae sia agama rusak ke kahareupna geus layu fihal qaumu betah cekang jeung Nabi hancur-hancuran ke bakal mentak Sayyidina Ali perang jeung Siti Aisyah perang lain lalagaan teh perang mah pamerenanan hancur-hancuran manusia sahabat kabeh eta tuh hancur jeung tabiin sahabat sing gelimpang tapi dipertahankan ijtihad. Cek Sayyidina Ali tidak boleh perempuan jadi kepemimpinan, tidak boleh, haram. Ujung-ujungnya kumaha Siti Aisyah mengakui ieu mah cobaan ti Gusti Allah. Kula ge nyaho jasa bahwa ieu haram. Geus ulah ka dituna deuleu sejarahna tuh. Eta mah cobaan, masyaallah. Eta ku kapongpoekan teuing ku sekupi.